lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kumaha sebab rasa nang urang tani sanggeus dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraha ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit. Tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal gereh ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung ge ku Allah berarti teh di aku ieu teh nu Allah aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majelis kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tidak ge ti Allah Allah mamasuki ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah Allah masugi bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya manuk tawus tewa wa tayrun kitabinya lifah wa bizahidin nafsi wal khulaya wal khuyala wan ijabi biraisi hijiman kanu perwatakan nama api lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk berakbar rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiraisi jeung manehna mah boga kebanggaan buluna asal jelema bae ngajerebebeng asal jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyin panglet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu kos itu merak dinembongkeun bulu jelema lamun nembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak teh aya hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana aing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah airna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah kaluar
di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai bangsa bangkong bangsa segala rupa ge ieu urang kalengitan Merak anu biasana pamer bae nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka tapi ayeuna mah eueuh ka mana Merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown dilalayan Masya Allah horenganan jelema ge kitu di mana loba pamer mah tu jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara komo aju daftar yang jadi mui kabelah itu dah manggil nyawa halal haram naik di partai make dalil Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha Bang bagusnya perkara iya adalah lu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh Kiai Golkar goblok mantak ajur-hajuran Kiai Golkar salah masangkeun dalil terus saya datang ka ayeuna ge ajur jelema nu nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus disian ngomong aing tuh ngomong teu naon hayam Merak kabelah dieuna eta hayam Merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok kaluhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe teuting nempok kaluhur itu cahaya bulan Masya Allah kabelah dieuna sararopan hewan-hewan anu sejenna teh ngahormat ai baheula mah isin ku Merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh hayam Merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi an dia teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah ayeuna mah ngahormat ka hayam Merak kabelah dieuna hayam Merak pusing loba nu ngalayat loba nu daratang cak hayam Merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat ka nu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageus kapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah hayam Merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing entek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah tuh geus teu aneh ih pemerintah ngaekeun lockdown bet tinggalin zaman sia kami mah geus baheula lockdown cicing di imah biasana nyekel tasbih hiji dua ayo tah kitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya butan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan nya cak kiai ge cabutan jana bulu kelek onam rada merenah ieu nu handap
mending lamun lalaki mun awewe. Aduh, Masya Allah. Oke, pamajikan Haji Pendi ka Mang Haji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka. Haji Pendi teh oke deh. Aduh. Aing cek Haji Pendi dibere pagawean nu kieu. Ieu mah gajian. Tah, iyalah manuk merak. Contoh seperti manuk merak mengisolasi diri, lockdown. Jadi diagungkeun, dimuliakeun. Santri ge lamun geus boga ilmu aju teu terjelan sakikituna bae. Tapi kudu lockdown sorang, cicing orang pukul boga saung sorang, ulah campur jeung jelema. Tujuan anak lain menghindar di pamajikan, besi. Ente ieu cenah di dieu bae betah-betah. Emang kunaon? Balik di haridang. Teu kaci tah pokos kitu teu kaci. Aya di Banten aya. Orang Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik jasa ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanna nu kolotna ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya ya eta urang Banten mah bener serius ya serius ya cek kula teh sugan teh uzah orenganan teh nyingkir teh pokos ngaieulah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pameran nu sok dipamer-pamer mah tah masa kikituna bae model nyieun pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot baheula mah tersebut teh kitu tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngemanggihan Kiai anu ti penting bal kapan kuari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul loh daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh Kiai teh hese bae bae kapangi jeung Kiai eta lah nyarana keur jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang encan ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan diparenta ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa sapuasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi hayang kapangi jeung pangeran teh ya di diri urang sebab cek Kangjeng Nabi man aropa nafsa robah bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab juga sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri
urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyeunaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeutih tapi nikmat ya Allah kitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh da ieu lah miceunan bulu ya tuh ya teh hese teh kos kitu teh ieu lain carita miceunan bulu-bulu urang ulah anu dibanggakeun engke nama ka ditu awak urang ka kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung ieu contoh hayam merak ini hayam merak teh hayam manupang hebatna jeung pangginingna pangapitna panggilena sadunia moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui aya kukuncungan nu mantak aya bahasa aya merak kukuncungan untuk melengkapi eueuh cacat di hayam merak ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu tapi ketika dicabutan nyaho horeng panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunnan teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapanggih tah hayam merak saenggeusna eueuh buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha masya Allah datangkeun gara urang ka dinya nu mantek lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kumaha ge sebab perasaan urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraton ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah salah gereh ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung nage ku Allah berarti teu di aku ieu teh nu Allah aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majlis kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tapi da ti Allah Allah mah masuki ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah Allah masuki bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener iya bener giliran bae apruk-apruk kaneangan dana haul 100.000 eta boga rasa nu urang boga rasa nu Allah asal ti Allah yes saya di kantong bener ya emang duit tadi lagi ti Allah aing mah lewat leungeun aing hungkul wari deuk haul beakeun kabeh 10.000 wadai aduh masya Allah gari balik ngabonceng ka babaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang kunaon beakeun ku aing kabeh pake jang haul bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu keur cari contoh hungkul keur contoh hungkul na ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema masyaallah
urang ngaji gajina gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyawa aing ge wajah tel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar sia di jero bae isin ja sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teh nokos itu moal jadi jelema bener langsungna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban eta ngaleungitkeun nokos kitu hese Ipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebejana ge flu. Aduh tuh bisa hadis jangan keur flu. Kanu sugih mah flu ge datang bae. Eta hijab. Aduh lain podoli ieu. Podoli nu seje ngan guru nama ieu. Gusti Allah hijab ieu cerita hijab ieu mah. Eta mah contoh doang urang ka Allah teh ka hijab ku macam-macam. Mentak udang di peuting teh berat eta teh hijab. Ketika orang hudang barang deuleu jam 2 masyaallah itu peuting teuing ya. Lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh. Kebela jam 3 golepak deui. Hijab. Eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan. Masya Allah kan. Tas blangkeun. Hudang, bentar ya jam 2. Ya Allah ya Rabb. Dihudangkeun beureun ku Gusti Allah. Manan kitu ge aing kita tahajud. Awak aing nu Allah, tunduh ge nu Allah, burigas ge nu Allah, kuat nu Allah. Urang jadi kosi ge nu Allah. Ya Allah ya Rabb. Mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti. Eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang. Jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang, malah nutupan ceuli. Abdi mah ieu hudang, gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah, awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti, boga kuat ku Gusti, menta abdi kakuatan ka Gusti. Nah, beres. Insyaallah tunduk. Tama perwatakan sia ta mah. Urang rek urang tas blang sebabna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk besi tunduh hijab ngaran mantep piceunan bulu bakal ngeunah yang ibadah urang hirup di alam dunia teh fana rusak. Contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jore bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok. Si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran aing mah nyararah bae ongko tah ieu belajar wicina cara manuk merak abeh bisa nempo ka panon poe lain sakadar nempo panon poe tapi nempo aya nu nyieun urang nempo panon poe da teh inget ka nu nyieunna nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna ketika urang deuleu awewe jore ya Allah ya Rabb ieu teh ciptaan Gusti jore teh cak nafsu teu nu jore cak Gusti bes sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleu teh Gustina geus teu kadeuleu jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagetek maha suci Gusti
bisa eplok cendol gitu Gusti tolol siapa nafsu kene bae ya dedeulean urang mah dedeulean nafsu geus ibadah lagi mah teu nafsu asal dedeulean nafsu dedengean nafsu ibadahna pasti bernafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaheun ibadah nu tadi maca Quran teh sain doang cokolot baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah halang maca Quran berbet masyaallah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun cek pamajikan kacepetan halang cet dibaca henteu sika henteu balikeun masyaallah kari contoh hayam merak ulah dibagakeun ilmu urang lamun dibagakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeukeutan ka pamarentah selesai sin jabar was sin jabar salam alif jabar lam mim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeukeutan pamarentah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu luan teh kiai yayasan lain jore jadi kiai na kocoran dana nanti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab masya Allah luan teh kiai aya disebut kiai sia ka aing mamang memang kiai atuh aing jadi kiai batu nurutan sia mamang palu sia ku aing eta karana nambahan bulu nu kos kitu teu bagus geus atuh kiai ka mana tah kitu menang sataun kiai keneh bae atuh mama sih masyaallah aing sadakolot masih kiai keneh mama nukan terus kitu na tambah bulu hijab justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana aing ulah kiai atuh buya siapa goblok urut ulah kiai lah mang haji ke naon bae lain ulah sebut kiai isin lamun dilembur keur dihormat mah ngariung masa jadi kiai beuh komo tukang ceramah dihormat gelas dage nu lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas mbah na gelas datang ka hese nginum lagi kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga po aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa koba kuat bata mah akan ditawaran hantar bawa geus ku kiai teh aku maka loba bangga urang teh rasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai gua saya jelema aju ditolak tolakna bara tolak 3 aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kudu ji keke masalahna kumaha nya cenah itu anu ngameunangkeun di mauk mah tolak 3 jadi tolak hiji kaheula aja asana ngadenge surah mah 3 mah baib tapi itu kiai-kiai jeung mu itu 3 dianggap hiji bae aing kabari mah aing asa jadi kiai tapi barang aya masalah duh embung aing kiaikeun ieu kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jagetna ieu kabari bahasa jadi kiai aing barang aya masalah hese aing tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira aya nu nanya masalah mah masyaallah hese
Kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut itu batal. Nah ieu mah hitutna keluar bukur. Eta si batal teh nya nyaho nya. Jadi kita memun keluar bukur mah wallahu alam. Kiai blon sama kiai. Bang setan ngaranna teh mah. Tah, bulu belajar cara aya merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna bah rugi urang hirupnya sakideung di alam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos karitu naudzubillah min dzalik. Itu urusan bebeungkeutan ada ieu teh bebeungkeutan jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak banding kabeungkeut ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos di talian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak dari urang dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa orang teh bisa cabutan ulah dibanggakeun Gusti karak ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun minah salat teh puyeng aing mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang perlu pegel jai mah tuh eta teh jawab urusan anak aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung nyieuna eleh nikmat zahir ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan penting berang ruhani balik ka nyieuna masyaallah nikmat teu ngahiding keur kumaha ieu kebanggaan piceunan hendak mal bisa ta pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalingitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pang jelema pang bloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon da bang geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae. Bloon tah mah, pang bloon-bloon aja mah ablaul bloon. Nah, iya susah tapi bergaya sugih. Susah teu ngarasa susah. Sebab naon? Atuh kunaon teh dipiceunan bulu. Geus susah mah mah we susah. Geus nikmat ibadah ka Allah. Piceunan bulu-bulu. Urang hanas jadi kiai gede henteu menjadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad bangga urang geus selesai lah bulu piceunan rugi di dunia lamun teu bisa maca kitab pokona mah moal aya pangrugi-rugina jelema lamun teu bisa maca kitab rugi jasa dagang mah urang rugi 1 miliar puyeng 2 miliar leuwih puyeng dagang mah tapi teu bisa maca kitab teu asa rugi goblok jeung tolol ieu nu di majelis lolobana mah garoblok jeung tolol teu kaduhung teu bisa maca kitab teh pan tolol eta ji umur dibere dunia dibere jag-jag dibere mata waras celi waras kunaon dipake nonton TV bae lain teh goblok sinaon tu lain ieu sia goblok murtadana ta murtadiran muslimun
makagang muslim mantap mondokeun anakna pasantrenkeun geus main teh geus teu kaburu mondok baheula anak gara pasantren pasantrenkeun abe di akhirat deres bae anak bisa maca kitab baju bisa ibadah barang bapa nade ka neraka anak naneangan bapa baing ka mana oh barang kapanggih teh horeng keur ditalian abah dek ka mana abah mah ka neraka jih yang kunaon bah abah mah salat tepati kurang maghrib doang pernah abah mah salatna kaburu nonton TV bae gaheula bah apan kula bisa maca kitab jadi di ustad teh pandang ngabiayaan abah kajeun abah bae ka sorga kula mah ka neraka geus ojol bah abah ka sorga kula ka neraka ai bisa mah tuh cak abahna hayang berujung nyana ka sorga bah tuh kan ngeunah diusulkeun ku anakna Gusti abdi bisa sakit teh ngabiayaan abah ngaju neuleuh abah abdi dirantai di kana nerakakeun kajeun Gusti abdi teu tega neuleuh abah abdi di kana nerakakeun geus abdi bae jadi tumbal ka neraka anakna abah kula mah ka sorgakeun bae ridho abdi mah amal abdi kabeh jang abah sebab abdi dibayan ku abah abdi malaikat cek Gusti teu budak barahan amat cenah datang karela bapakna dikasurgakeun nyana dikanarakakeun amal dibikeun atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tuh komo aing malaikat geus kasurgakeun bae kabeh ngan anu bapana mah dilawang bae cek eta cak bapana kajeun dilawang ge asa ulah ka neraka bae aing panas ban di neraka mah kajeun geus dilawang bae bejakeun dilawang geus dilawang nyalindung mah dilawang anak na ngomong deui ka bapana kakak ka Gusti bau aya abdi ngeuneunahan di sorga aya abah abdi nyalindung bae sakumaha budak memen teh baheula embung Gusti abdi mah kajeun abdi nu nyalindung bapa abdi ka jero sorgakeun cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulai di kajerokeun mah di pelataran bae cak bapa naing cukup di pelataran ge cukup cak nya teh jaing salat ge carang baheula tuh kan gina geus ulah rugi kabeh urang ayeuna teu masantren anak masantrenkeun abeh bisa maca kitab kan geus bisa maca kitab mangga kapake ku bupati haju nyana terus milu jeung bupati hidup-hidupan ge nyana jeung bupati pilkada pilgub kapake aja bisa maca kitab kana neraka kabehan Wapi kaulin lani ku tetep ing dalam kaos jeung murtadun iku murtad Wapi kaulin laning dalam kaul suwiji maka pirun asliun iku kafir kang bangsa asal. Nah, ieu mangalanjutkeun masalah di negara. Lamun aya jelema murtad panggil adili. Ya murtad panggil integrasi maksudna titah tobat jalan dari Indonesia kos kieu mah saha anu deuk nitah tobat janyana nage nu nitah tobat na kos kitu di orang mah murtad sabodoh kafir sabodoh di orang mah sebab bentuk negarana negara demokrasi lain negara Al-Qur'anul Karim jadi negarana negara demokrasi betah urang di negara urang make aturan-aturan demokrasi atuh tek bae betah atuh urang robah
sapira ieu mah urusan-urusan kesejahteraan di dunia. Betah bae atuh teruskeun ke bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an. Ke urang ditanya urang mah rakyat mun ditanya gabari maneh bulan hirup di mana di negara mana abdi di Indonesia presiden nasa Presiden Jokowi yang terhormat. Maka aturan Al-Quran apa demokrasi? Demokrasi. Maneh kunaon henteu neuk ngarobah? Abdi mah teu daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu masantren henteu. Cak malaikat kanarakakeun teh mah. Masantren henteu atuh ngaji henteu. Lain gitu Gusti abdi mah teu ngarti ngan sakadar nuturkeun itu we para inohong tuh nu neuk ditanya abdi mah jak kumaha ge sapira rakyat ngan di benak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate nganahan-nahannya make teu make aturan Al-Qur'an sakitu bae abdi manusu anu lemah. Takut sakit itu selamat orang selamat tinggal RT gak dipanggil RW dipanggil lurah camat maksudnya ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim terserahnya nangke terserahnya di urusan di negara teh loba urusan negara teh masyaallah karim urusan murtad, urusan itu salat, urusan mabok, urusan anu zina, urusan maling nu korupsi, urusan tanu negaku negara kos kadar itu aman negara. Lamun eta dilaksanakeun Al-Qur'an geus ngajelaskeun walil qisasi hayatu ya ulil di Indonesia mah boro-boro hukum nu gede hukum nu leutik bae geus teu dilaksanakeun. Zaid naik motor durut pas lampu merah dikukun nyana culek-culek eueuh sasaha ditabrak wae lampu merah eta teu berguna ta lampu merah dikukun. Lu batak dicadas dicabut lampu merah. Urang Tangerang mah blow on. Geus teu make aturan-aturan lampu merah. Pokona mah satungtung eueuh jelema dah langsung bae. Hate eta kan hukum eta kos kitu karena setiap aya lampu merah berarti wajib berhenti. Kalau melanjutkan perjalanan nabrak lampu merah berarti kan kena sanksi. Gitu kan. Nah, lantaran kijaya culak-culek usaha bot ternyata ya polisi trip polisi ngarah tuh sebagian lampu merah mah bahaya aku nyana keneh lamun nyana langsung bae kumaha lamun aya nu di dieu kan nu di dieu mah hejo kan nu di dieu mah langsung bae terjadilah tabrakan teu salah kan polisi mah tangkap trip SNK ada Pak BPKB Pak, dari dulu juga polisi nggak pernah nanyain BPKB, Pak. Ini mah lain lagi. Kok udah jual beli polisi pohon kemarin ya. Ngajakin BPKB segala. Masya Allah, nih Pak. KTP, je. Atuh geus aya KTP, geus aya SIM teh KTP di jerona aya. Tetap ditanyakan gini. Kamu tidak tahu tadi lampu merah? Tahu Pak. Kamu tidak tahu kalau lampu merah itu ada satu undang-undang. Kalau ada lampu merah, kamu harus berhenti. Tahu nggak? Tahu, Pak. Lantas tahu nggak
kamu kalau lampu merah ditabrak itu kena sanksi? Tahu, Pak. Belum dijelas lagi jadi. Lantas kamu kenapa itu ada lampu merah nggak berhenti? Hah? Kenapa? Saya nggak lihat Bapak, Pak. Ada belum ada dukun situ karena. Jadinya nate sieun sote aya jelema na aya polisi. Ketika polisi mah tabrak bae terus. Nah eta teh kos kitu lalakon di Indonesia. Lamun keur aya polisi nyana rapi di jalan make adab. Oh polisi seak. Aya KPK nyana hati-hati. Oh KPK bes. Kos gitu bae terus. Aya ketua api-api nyana pinuh dengan tata krama nu adil. Baik bahaya. Aya pemimpin datang kadinya lah lalakonna dirapi-rapi. Pemimpin geus dek datang presiden ke pasar Kemis teu meunang aya nu celong jalan dirapihan hayang kadeuleu ku presiden. Presiden ke pasar Kemis jalan lain celong deui lain leuwih ti celong naon ngaranna? Leuwih ti celong naon sia ngaranna? Leuwih ti celong leuwih. Kentob leuwih ti celong mah. Eta. Acak-acakan biar kos karir itu teh. Masyaallah karim. Teh urang mah kajelema. Nah, urang ge kunaon sia teh salat. Dah, teu kadeulean ieu ku sasage. Allah panele mana tuh pernah kapanggih anjing Allah. Eta teh boga keyakinan ngaran. Ketika jelema daek ke salat boga perasaan teu dideuleukeun kan ku Allah. Ketika jelema teu daek puasa berarti teu boga perasaan bahwa nyana dideuleukeun ku Allah. Ketika nyana nonton TV teu asa dideuleukeun kan ku Gusti Allah berarti tabrak terus. Ketika nyana manggih jahe bonceng deres lain ki haji ki haji nage rada pangkat ustaz tetap dibonceng mah cek nyana holok ilmu bazir ya eta kan asa teu dideuleukeun kan ku Allah tah perasaan-perasaan eta ku urang dek dipikeun supaya urang boga perasaan dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah ye ngaji lalaunan urang teh supaya Allah nempel di diri urang perasaan urang asa dideuleukeun ku Allah tah hayang beunang eta hese urang asa teu dideuleukeun bae ku Gusti Allah. Lamun bener-bener asa dideuleukeun ku Gusti Allah keur ngaji ge moal wani nundutan moal wani sebab dideuleukeun ku Allah izin tolol amat dimakan dek ngaji pan ka dieu nundutan goblok meureun. Emang aing teu neuleukeun ka sia pantogeun sia ku aing. Tah teu asa jadi teh asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Nah ieu nu hese ge urang teh ya ieu ngadatangkeun asa dideuleukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncina naon ya? Tobat geura ge ka Gusti Allah. Lamun ieu nita tobat ka jelema murtad, lamun nita tobat ka awe nu murtadah lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk negarana lain negara Islam tapi negara demokrasi. Hege eta mah urusanana teh mah urusan negara geus. Kuari urang bae tobat sorangan mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka surga geus dijamin ku Gusti Allah. Maca istighfarna sapoe teh kurang ti 70 kali ai urang nu ngajamin tilok istighfar. Pan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi mah geus dijamin surga tapi tetep bae istighfar. Urang nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu. Asana ka ditu tapi tetep teu daek istighfar. Kunaon eta? Urang teh teu boga perasaan salah padahal dideuleukeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan. Teu asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah, jang supaya asa dideuleukeun ku Gusti Allah, tobat geura ge. Tobat, ai tobat teh kumaha? Tobat teh anu geus ti mimiti balik datang ka ayeuna
kurang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan aya sepatu dicokot aya besi dicokot waktu di pabrik baheula aya kasbak dicokot kudeuna aya kan jelema tah wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot haju aman bae deui tah lah cek kana seserian kana datang ka imah seserian aman cek dia mah naon beureun emang Allah teu neuleukeun bos teu neuleuh security teu neuleuh tapi Allah meneuleukeun Edi Aisyah digawe nanaonan cek Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia tobatan urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme ditika kurang pernah diusapan pepentil susuna sia mah seserian emang osok meureun takan eta kan can ditika nah eta ge sarua we tobatan ka Gusti Allah ayo geura ge nu ti mimiti balik datang ka ayeuna tobatan. Waduh, baheula teh pernah nonton orkes neuleuh biduan mata sagala pake neuleuh goyang beuh inul teh deung ceuli pake ngadengekeun musik tobatan Masya Allah baheula pernah urang teh hadir beuh nonton Oma Irama beuh so Oma Irama weuh ngadengekeun dangdut haram teh tobatan kuari mah omana ge boga partai idaman iya partai Islam Indonesia idaman pokoknya mah seluruh umat Islam diharapkan masuk ke partai Oma Iraha partai idaman supaya di Indonesia terpisah Islam kafir sebab engke mah sekaligus presiden sapaket jeung partai Oma Irama geus pohara jasa nya nama Himmatul Aliyah pernah jadi musisi nyana biduan nyana kemudian jadi dai nyana kori segala rupa kuari geus jadi kiai kuari jadi non politisi pohara Oma Irama tah ke bakal aya Oma Irama sabodo teh mah aing ngan ngabejaan doang gak sih balal jeung teu nemu wallahu alam bisa pakai kasorga henteu teh idaman bisa los teu bisa ulah kitu bae lah cenah maning tetep di Golkar bae atuh sabodo istiqomah jalan ka neraka beres ulah robah-robah guys masyaallah urang tobat lah nu geus tobatan nu encan kuari mun eukeur maksiat nyeureunnan nu encan urang rencana maksiat cabut gagalkeun kitu bae geus tobat mah geus kitu urang baheula pernah maling tobatan cara tobat dina pelebahak adami mah maling misalnya aya keneh jelema nu dipalingna datangan kurang bebeja urang kanyana menta hampura mun perlu diganti-ganti eta lah hak adami lamun kabeneran kuari urang eukeur teh keur maksiat keur nonton TV kabeneran di TV na teh keur teu beres nah ieu ge keur maksiat atawa keur main gaplek keur maksiat eureun total sekaligus urang keur ngobrol jeung awewe misalnya ieu urang bogoh kanyana awewe ge bogoh ka urang-urang keur ngobrol happy urang inget waduh ieu keur muhrim cek urang teh ieu asana aing doraka kos ke ieu langsung bae astagfirullahalazim cek awena kunaon ka bisa istighfar kitu horengana neng teh lain mahram jeung kakak teh haram nya teh haram teh geus neng kakak rek balik kuna wih cek awena pohara amat aing mah bobogohan jeung ahli tasawuf mah jadi kos kieu cek aduh pegat di tengah jalan cek awe teh tobat eureun masyaallah lamun urang rencana isuk dek maling gagalkeun batalkeun eta tobat pelaksanaanna modal kos kitu
geus kadihungkeun kurang ikhlas istighfaran astagfirullahaladzim astagfirullah tobat eta bakal ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Hayu tobatan ngomong geus kolot mah geus ulah macem-macem geus kudu ngaragap diri kudu loba ka kuburan lain ka puncak lain ka Bali lain ka Singapura geus kolot mah kudu loba ka kuburan urang kieu bari kuburan menang tuh oh ya kuburan manganu ieu sugi japae nyana komo aing mah susah modar meureun aing mah kudu kitu teh ibarat si ieu pae padahal mah kasep jana jelemana ieu pae keneh bae komo aing mah beungeut perang duh sana modar aing mah ieu terus kurang tataan ja parara aya horengan ieu pejabat tinu ieu baheulana ieu uduh pae nes hebat ya ja pae horengan si ieu pengusaha gede ja pae horengan nah awak sia ge bakal pae coba belah mana si awak belah mana ayo hayangna belah mana hah ayo gara belah mana belah dieu apa belah ditu tah datangkeun awak urang ka kuburan ieu mah ka kuburan lain kos kitu sih ya Allah ya Rabbi togel mudah-mudahan kaluar nomor sabaraha Gusti minta tolong cak Allah kunaon minta ka aing atuh sia takos gitu orang datang ke kuburan teh itibat jadikeun itibat geus kolot bakos kitu tobat awak kurang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami kurang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ke orang bisa cerik urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page eta Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang ku urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar boloon berarti awak urang dah lamun masih keneh teu daekeun ceurik urang di dinya nyeungeut lilin ieu sene dunya disebut nage kembang api manukos kieu mah jasana astina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba beuleum panas belum panas komo di neraka sia komo di neraka sia isine kos ieu bae panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia hah ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka tah bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur ka dinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku bloon-bloon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling ge urang diinterogasi kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng wawan menyeng Iqbal ceurik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia ceurik sapira deuk diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke ka ditu nama tapi ceurik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceuriknya
ieu mah urang rek dibaleum mah nya teh ceurik. Mah nya teh ceurik rek dibaleum. Tah ieu teh da ceurik awak urang teh. Pamajikan urang aya ceurik lamun deuk lebaran teu meuli selop. Ceurik ka urang. Nying ceurikan selop. Aya dosa mah teu diceurikan goblok tah awewe tolol. Teu kabeuli BH mah ceurik. Komo lamun babaturanana geus kerincing. Ka urang geus bebeja deui bae ka. Tadi ngaji ka Cilongoknya. Heeh. Emang nyaritakeun naon kitu tadi cek salakina nyaritakeun. Kula mah teu penting ngadengekeun ka. Emang nang gitu, yang eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh koroncong lu bude ka. Koroncong lu bude. Bagus jasa bagus. Ku kula ditanya cenah meuli di Tangerang. Oh, bangun hayangeun teh hayangeun. Lamun ku urang teh ditembalan, manyun bae, Pak. Manyun bae tah jeung bebeja jana ka balikeun bae atuh kadanan cara ditu mah 55 koroncongna ka. Iya, tuh kakak gelen tuh hayang membelikan ngan kan iya kan can boga duit, sampai bapak cerik, cari indul mata, kos gitu mah cindul mata ta. Lengit dunia cerik teka beli emas cerik teka beli selop cerik dicandung malain cerik dia bunuh diri. Kos kadar itu mah carerik bae, tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik urang. Ya Allah, ya Rabbi, teu pernah cerik, aneh. Deuk mantak cak Kangjeng Nabi cerik, coba maneh yang cerika dosa lamun teu bisa cerik, tah bakal cecerikan. Cecerikan heula urang tengah peuting. Pamajikan ngadengekeun. Ka Haji cerik-cerik naon ka ieu. Terus be dilekeun ku pamajikan. Cek Haji mah kos lain cerik tah mah cek anda teh. Cerik. Sapeting, 2 peting cerik. 3 peting cerik urang. Nah, cecerikan. Ge pamajikan ge lain deui ka urang. Sopan. Ka nanya nya Kak. Itu si penting jam 3 sok cerik nang ulah hayang nyaho lah. Lain kalau mah hayang nyaho bae cerik naon sih. Barang. Star rahasia. Lain gitu Kak. Maksudnya besi ditolak cinta doang Kak. Siapa sok kitu bae. Aing tobat ka pangeran geus kolot ieu. Emang tobat kudu cerik. Ya, siapa dasar bodoh. Cerik. Kakak geus bisa emang cerik. Aing ka karak cerikan doang. Cerik asli mah kan bisa. Hese jasa. Penting mah aing teu daek cerik geus 3 penting teu daek cerik. Coba nangan bawang. Aing teu cerikan supaya cerik beneran aing ieu. Cerikan ayo. Urang mah di nu loba jelema cerik, aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan geus kitu teh. Lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa ngadoana ge datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok cerik bala tilok ado-ado aca eta ria tah kos kitu geus si mah sorangan mah di kamar urang cerik yang cerikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah meureunan sia dibeuleum digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang. Lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang cerik. Lamun urang dikejar-kejar ku jelema nu nagih bae ge urang hayang cerik. Lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang cerik. Lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek cerik bae. Lamun urang ditangkep polisi dek cerik bae. Kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek cerik. Usahakeun supaya cerik. Mulai tobat. Belajar. Sok geura. Ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad mah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan. Mulai urang kadanan cara Siti Robaitul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi. Engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiah. Osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip
ajunanya kasih terubaya terek ngajawab barang diintip horenganannya nama cai mata nate ku sieun sieuna ka Allah urucud datang ka di kaemberkeun gurucud udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos kitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai kieu aki-aki Siti Rubeah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mah takos kitu masyaallah kan guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi abdi mah teu miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh indah neuleuh kasep neuleuh geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut cai mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi boga watek ceuli teh ngadenge kana nu merdu-merdu suara-suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina ceuli teh tita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu ceuli teh pake ngadengekeun ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pake ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti lamun ke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup yang ngojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahalazim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulaian tobatan ceuli urang datang ka ceurik urang ya Allah ya Rabbi sungut teh lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya elmuna di abdi nah ieu teh ku abdi lisan teh henteu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang dan lain Gusti lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti henteu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahalazim sok tobatan kan encan pernah karena orang nobatan khusus model kos gitu can pernah kau mau datang ka ceurik ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab pake nyekel nu dihalalkeun ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge masyaallah
Nah iya beteng tobatan Gusti iya beteng teh pake esi kadaharan Gusti satungtung iya pakai esi kadaharan anu halal Gusti teh merenanan laturido kabdi tapi lamun ieu beteng pakai esi anu teu halal kaya ning hasil korupsi hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram tina zat tiada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti numun anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan ku urang beteng datang kaduh asana meureun lamun teu ditobatan lamun teu ditarima tobat abdi beteng meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dumbul kubul suku kabeh tobat Masya Allah eta kakarak tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibelah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh di jero kolbu teh horenganan aya penyakit-penyakit di antara penyakit teh ria hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak ku urang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa sagala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasaan aya di abdi batur teh rarasaan aya di handap neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli wah ini beuli jeung hulu-huluna sia ujub takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul mari binafsi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa ya ujub ya takabur ya ria ya hubul jah hubul mal hubul riasa wabe eta teh penyakit batin koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh ieu boga penyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ieu penyakit koret sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka mulai sok kira cukup ku koret bae ge jang ngojai di neraka jieu teh kumaha ai imah mah gedong 2 tingkat di sisieuna aya masjid keur dibangun boro-boro naon nya mah nempo ge henteu bener tuh asana di lemburnya mah meureun teh teu kan nah aya RT ge datang ka dinya tawa anu ditugaskeun mere nyanang ka dinya mah ka dinya bae hai ayo bae heulana nu sajan ke aing mah sakaligus jelema sugi mah gara ditu tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret pek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia sia na ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana siana wabeh ditinggalkeun kabeh tinggal sia menghadap ka aing ditanya sia ku aing koret penyakit koret teh kumaha urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret
henteu asa dosa eta koret masyaallah tapi ku ngaji mah horenganan paegan cek Kangjeng Nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab. Salamet mata, salamet celi, salamet irung, salamet suku, salamet leungeun, salamet beteng, salamet dubur kubul, salamet suku, salamet leungeun, horenganan orang teh penyakit koret can salamet. Bukhlu al-hasad, penyakit hasud. Penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan. Kurang belajar tobat naik sepeda ke belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang tas ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik kuari budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bisa tere bisa urang mah teu baheula ngolong heula beuh can pabeulit bajing urang di suku urang ngaguling deui mentak jelema baheula mah sukuna nu mulus nu mulus cedaan kabeh. Sebab naon hatu kena jari-jari malulu tuh ngolong tas ngolong ngabatang di ngabatang bae ge sababaraha minggu kakarak naik ka sadel beuh awewe mamun belajar boro-boro datang ka sadel datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam. Tah tobatan urang tobat ka Gusti masyaallah belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngejah heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge jauh masalah boh naik motor geus kukumaha ge tewot geus jauh masalah. Belajar heula naik mobil ge belajar heula belajar ke bisa lihai naik sepeda belajar geus belajar bisa lihai urang tobat kunaon teu di belajaran heula pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai lamun geus lihai urang salah saeutik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di mushola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim keur lempang keur naik mobil ge terus astagfirullahalazim Masya Allah ya dosa Gusti asal bentar dengar astagfirullahaladzim Masya Allah siapa seserian heran ini mah isi barang itu ahli ngaranna geus ahli geus di jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jelema astagfirullahalazim aya jelema mah cicing bae lain kitu jero hate astagfirullah ieu mah keur contoh doang jero hate astagfirullahalazim hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sungut astagfirullahalazim celi abdi hampura astagfirullahalazim terus hampura beteng abdi hampura astagfirullahalazim suku abdi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur lempang istighfar keur diuk istighfar di nu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur lempang keur diuk keur di nu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebutna ge jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sepedana lihai jasa ka macul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ge jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullah masyaallah geus ngeunaheun geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullah
nikmat istighfar teh geus nikmat geus astagfirullahalazim astagfirullahalazim cek Gusti Allah sia teh Zaid hamba aing maha uninga ti mimiti sia belajar tobat ti mimiti cecerikan datang ke cerik beneran tina belajar haju bisa nu bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nyaan kabelah dieuna sia jadi ahli tobat teh lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah lamun Allah geus mere ka urang bahwa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun ki Zaid teh kapan cek tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makomna makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun aya tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu. Sebab naon? Sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah. Engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah. Lantaran manehanana mimitina belajar ngaleungit-leungitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus tidinya bakal ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah tawab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkeun aya tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkeun tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah ta eta tah mun geus kos kitu ceri ku peting ceri gal peting ceri aya di lembur ge nu kieu be ceri ditanya ku pamajikan ka kunaon ceri we hayang nyandung kakak gombal ta eta mah urang mah ceri teh lain ceri kan dosa kan tuh kuari mah dibere ku Gusti Allah ditajalikeun nu tobat teh da lain aing Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing eta mah kos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid nu keur istighfar di mushola nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajalikeun teu lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya nyana tapi ku ahli wali Allah mah lain deui ditajalikeun horenganan nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teh digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh kene teu karasa ku wali Allah mah kanyawan nu mantak wali Allah mah sajelema ngalirik ahli tobat kanyawan sebab naon aya tandana sebab nyana geus pengalaman dina tobat kitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtadah ngaharepkeun di negara urang wallahu alam datang ka iraha harapan mah aya cuman pelaksanaanna beuh iraha ning iraha geus kajen teuing tah mah urusan negara nu penting mah urang bae bisakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa qila la yuqbalu wallahu